Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ke-17. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sataacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep. Eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Urang malikan ka tukang waktu Den Barnas ngaleos ngantunkeun Bumi Sumarni manehna ngajingjing koper tapi henteu tutumpakan. Kawena teh lempang bae bari ngalamun teu puguh sarta di jalan tiisen ka hiji gedong aranggang sareng lain tengah kota. Nu matak pikeun Den Barnas genah keneh lempang bae tibatan tumpak beca mah. Kerjongjon manehna lempang ti hareup aya jelema sarua pada lempang tapi siga nu ngagidig serta siga nu ambak baranggok pasangrok pisan itu ieu pada melong. Den Barnas mani ngaranjog samarukna rek diarah nya kitu deui Den Dadang harita mani ngagebeg siga nu heraneun pisan ningali musuhna balik teh bari ngajingjing koperna. Rek ka mana yeuh? Cuk Den Dadang bari melong ka Den Barnas. Horeng Den Dadang anu harita lempang teh. Dari anjeun rek ka mana Dadang? Rek balik deui ka Sumarni. Jung dawuh sasaha iwal ti pasanap mah geura. Den Barnas bari neuteup da kacaangan ku cahya listrik anu ngagantung di luhur. Ar, lain tunangan si laing, jawab Den Dadang nulak cangkeng. Geus kitu kakara neruskeun omonganana. Dewek lelempangan ka ditu ka dieu teh lain rek ka si Sumarni deuleu tapi teu kuat nahan kaambek hayang gelut jeung si laing sarta kabeneran ayeuna papanggih dinu tieuseun hayang nyobaan peureub si laing dewek mah. Ayo tunda tah koper teh genah geura gelut di dieu mah tieuseun sanajan tepi ka jangkar. Ceuk Den Dadang bari tetep melotot siga nu ambab. Mengke heula atuh Dadang da gelut teh kudu aya pasalna. Nah naon anu jadi pasalna teh euy? Jawab Den Barnas tenang bae. Sigana teh teu daek ngajujur nafsu ngumbar amarah. Ah, ngewa bae dewek mah ka si laing teh. Leuwih ngewa jeung leuwih sebel beuteun leuteuy anjing. Den Dadang bari uhak-ohek sarta reureuhak crot diciduhkeun hareupeunana Den Barnas. Aduh, bener-bener sigana ngewa yeuh. Ngewa kunaon Dadang ka dewek teh? Ah, ngewa bae deuleu sakali ngewa aing mah cua ngarti. Jawab Den Dadang nyorongot beuki wanian lantaran ningali Den Barnas siga nu sieun. Har, dewek mah teu ngarti ngewa teu puguh-puguh mah sabab kabeh oge kudu aya pasalna. Nah pang si laing ngewa teh pedah dewek goreng patut si laing kasep atawa kumaha? Sigana mah pedah si laing kasep Ari Sumarni bogohan ka dewek nu goreng patut lain kitu euy. Mentong ngomong Barnas, ayo urang tarung patutunggalan ayeuna mah. Ulah kagok euy, sing lila tepi ka subuh. Keun sugan utak-utak bae bakat ku capek. Dewek mah teu penasaran, ceuk Den Dadang nyorongot bakat ku ambak. Kieu Dadang, sok sanajan anjeun teu buka Rusia oge, pikeun kuring mah ngarti
serta kukuring geus kasurti jero hate anjeun teh. Lamun anjeun sadar serta sabar, kuring hayang nulungan ka anjeun teh. Sabab lamun kuring bisa nulungan ka anjeun, artina sarua jeung nyelametkeun diri kuring sorangan. Pek pikir ku anjeun dadang, naon gunana urang ayeuna tarung teh. Lain sieun dewek mah, da puguh teu boga dosa, ngan kudu kaharti bae, da puguh urang manusia, cing gunakeun tah pikiran teh, serta gunakeun akal urang. Kumaha pantesna pikeun urang duaan. Kuring nyaho, anjeun geus babarengan jeung Sumarni, samemeh tepungna Sumarni jeung kuring. Kuring nyaho, yen sepuh Sumarni sareng sepuh kuring doaeun lamun kuring ngarangkap ka Sumarni. Kuring nyaho sanggeus Sumarni nolak pamenta sepuhna jeung sepuh kuring pikeun ngarangkap ka kuring, lantaran Sumarni encan nyahoan ka kuring serta geus pakait pikir jeung anjeun. Tapi Gusti Allah geus nembongkeun yen jelema mah teu meunang adigung-adiguna, teu meunang ieu aing rupa geulis, lantaran pangabogoh mah lain ku geulisna wungkul. Tah buktina mimiti kuring tepung jeung Sumarni serta manehna ngandung hate ka kuring, tapi tetep hate kuring teu katarik sanajan saeutik oge. Jadi ayeuna teh tela sanajan kuring geus tundangan jeung Sumarni, tapi tundangan kapaksa ku kasedekeun. Jelasna mah kitu, atuh naon salahna lamun kawinna kuring urang balas tipu. Tah ieu bisa dibalikeun ka asalna tadi. Lamun asalna Sumarni jeung anjeun, ayeuna oge kudu balik deui ka anjeun keur ngalaksanakeun eta maksud. Teu aya deui jalana, iwal ti urangna kudu ngahiji, kudu satujuan, lain kudu pasea. Ngarti anjeun teh dadang? Ceuk Den Barnas bari nyerang. Ngarti Barnas, tapi kumaha akal anjeun? Den dadang teu poporongos ayeuna mah. Kieu dadang, kuring teh aya dua perkara anu kudu disingharepan. Kahiji terus terang kuring teu bogoh ka Sumarni teh. Kadua lamun ras ka kolot kuring jadi bingung, sok sieun kolot kuring salah paham. Nya kitu deui kolotna Sumarni oge. Lamun tepi kapake trok paham teh gara-garana kuring serta sarua jeung kuring ngadukeun kolot. Kurang bijaksana lamun pegat jeung Sumarni. Tah kulantaran kitu, kumaha lamun urang tipu bae. Tapi lain kuring anu nipuna teh, ngan kudu anjeun sorangan. Sanggup anjeun ngajalankeun penipuan dadang? Tapi nipu oge ieu mah pikeun mereskeun, lain pikeun nganyerikeun. Ceuk Den Barnas bari melong ka Den Dadang anu harita ngahulang. Kumaha nipuna? Den Dadang hayang nyaho. Kieu, jawab Den Barnas bari dadak-dak ngadongengkeun rencanana anu meunang mikir ngaradak. Barang tamat ngadongengna, kakara Den Barnas nyarita deui. Kumaha kaharti Den Dadang? Kaharti Den Barnas, serta kuring sanggup ngajalankeun kitu, jawab Den Dadang semu gembira. Tah lamun kitu mah syukur atuh. Ngan wengi ieu akang bade ngiring mondoknya sawengi mah. Enjing siang bade ka Sumarni deui, ceuk Den Barnas bari mesem. Mangga Den Barnas, abdi ti ayeuna kapayun mah sejami dulur. Ku nganggap lanceuk, jawab Den Dadang bari ngajak sasalaman. Terus lalempang mulu imahna Den Dadang. Nuhun Den Dadang, ceuk Den Barnas bari nuturkeun lempang. Dina peutingan eta mah Den Barnas mondok di Dadang serta uplek baradami ngatur-ngatur siasatna, malah tepikeun ka beurang manehna teu sarare atuh kira haneut moyan kakara Den Barnas sare kawas anu tibra pisan. Lantaran bakat ku capek sareng juwet pipikiran, nyaring-nyaring bada lohor atuh terus mandi heula. Tidinya terus sasarap, da Den Dadang mah geus hudang sabadana sasarap teh. Den Barnas terus amitan arek dongkap ka Sumarni. Ku Den Dadang diidinan bari nyebut ngadoakeun mugi sing hasil maksudna. Kitu kecapna Dadang teh kawas anu nyaah pisan ari Den Barnas ngaleos muru imahna Sumarni. Trok trok Den Barnas ngetrokan panto bomina Sumarni sanggeus tetela taya sasaha terus mencet bel. Kring kring kring, suara bel di tukang mani ngirining kadenge kaluar oge. Kepruk kepruk, sadanu lempang ka hareup kolotrak bray mukakeun panto. Kebeug neng Sumarni ngaranjuk bari melong kanu ngajanteng di lawang.
Engkang, Ning Sumarni anu raraina pucat siga karek hudang sare. Sumarni, engkang dongkap deui ka dieu. Kumaha bade disambut ku kabingahan atanapi bade diusir? Jawab Den Barnas bari netep kana raraina Sumarni. Mangga engkang abdi ngajawab. Namung naon pamaksadan engkang sumping di ka dieu teh? Neng Sumarni bari kerung siga nu mikir sarta hayangeun nyaho tujuanana Den Barnas lantaran ari peuting totolakan ari ayeuna beut datang deui. Lantaran akang ka dieu ku pangondang sepuh ti payun teh. Atuh lamun engkang miyos teh kedah katingali punduh ku sepuh sarta upami sepuh ngalarang miyos mah engkang bade tunduk bae. Numawi geura sambut Neng Sumarni. Kumaha nyambutna kangkang teh? Bade disambut ku kabungahan atanapi ku diusir? Ceuk Den Barnas nyaritana sakali deui. Engkang, mangga linggih Kang. Abdi bingah kasumpingan ku engkang teh. Mangga kalabat. Jawab Neng Sumarni bari menerkeun buukna anu ngaroyom ka hareup dikatukhangkeun. Barang ngadenge kitu teh Den Barnas bungaheun pisan sarta sup manehna asup nuturkeun ka Neng Sumarni. Ku Neng Sumarni disambat jeung terus dipernahkeun atuh duanana oge harita teh suka bungah. Komo pikeun Neng Sumarni bungahna kaliwat saking lantaran geus meunang beja Den Barnas nganjrek di dinya. Tapi kakolotna datang anu matak suka bungah beurang peuting rerentetan. Ngan sanajan taya batur kasopanan mah terus dijaga. Beak poe datang minggu harita teh pabeberang waktos ngalange di hareup Neng Sumarni teh ngaranjug lantaran aya nu sumping. Ari breh ramana pisan bareng jeung rama Den Barnas atuh Sumarni mapagkeun bari hariweuh sueus naros. Apa iraha angkat ti Makassar? Nah geuning sareng Juragan Sumanang di mana patepang? Ceuk Neng Sumarni bari terus munjungan ka Juragan Sumanang sanggeus munjungan ka ramana teh. Nah hanani henteu terang apan di telegram ku Den Barnas panggura giro balik teh lantaran Den Barnas hayang kawin karani teh tanggal 17 bulan ieu. Hayang kawin ka Sumarni teh tanggal 17 bulan ieu. Jadi ngan saukur seminggu deui atuh. Kamana ari Den Barnas? Nani? Jawab ramana bari luak lieu nempoan ka jero imah. Teu aya apa margi nembe miyos bieu bade ka Jakarta saurna mah. Talatahna ka abdi teh sepuh-sepuh bakal dongkap dinten ieu. Upami naroskeun mah nuju ka Jakarta bae, nuju ngawartosan ka sobat-sobat anu aya di Jakarta. Ari lamina 5 dinten cenah. Saurna mah bilih aya naon-naon mah teraskeun bae beberes. Jawab Neng Sumarni bari olohok lantaran teu salah Den Barnas teh tadi miyos sarta samemeh miyos talatah kitu. Ari ieu kanyataanana teu mencog. Kumaha atuh? Raka geuning kitu tah tuang putra teh? Ceuk rama Neng Sumarni bari netep ka ramana Den Barnas. Nyanggakeun bae kumaha saena. Jawab Juragan Sumanang bari terus ngareret ka Neng Sumarni anu raraina marah maay. Kalabat heula bae atuh. Ceuk rama Neng Sumarni bari terus sararea ararasup ka jero gedong sanggeus caralik. Gancang Neng Sumarni kapengker nyayagikeun leuteun heula teu kungsi lila geus balik deui bari ngabantun leuteun sok disimpen luhureun meja. Kieu atuh ayeuna mah Raka. Juragan Sumali ngamimitian nyarita sanggeus tiluanana dariuk deui teh. Kumaha rai? Jawab ramana Den Barnas ngahulang bae. Urang di telegram ku Den Barnas teh dipenta enggal-enggal ngalaksanakeun tujuan urang teh pikir ngadahupkeun Den Barnas kapun anak. Tapi kebenaran pisan urang datangna telat sapoe. Laras lai namung saena mah ulah rusuh teuing atuh. Kumaha upami ngentosan dongkapna pun anak bae? Ieu bae sugan aya tanda-tandana ka Sumarni. Cuk Juragan Sumali bari ngareret ka putrana pok neruskeun panarosan. Nani kumaha Den Barnas teh benar aya di dieu? Laras apa? Malah sasaurana mah ngantosan apa sareng ramana di dieu teh. Sarta bieu miosna oge wawartos heula ka abdi. Yen anjeunna bade ka Jakarta sareng ka daerah-daerah anu sanesna.
Saurna mah bade ngawartosan sobatna supaya dina waktosna kumpul ulah aya nu kalangkung. Tah kitu anu terang teh, jawab Deng Sumarni bari melong ka Ramana dan can ngartieun manehna oge. Oh kitu, tetela atuh ari kitu mah Raka, urang anu hayang ngadahupkeunana nya urang anu kudu ngurusna. Ayeuna mah urang siapkeun bae atuh nya Raka, yen tanggal 17 teh nikahkeun pun anak Neng Sumarni ka Den Barnas. Cuk Juragan Sumali bari neuteup ka Ramana Den Barnas. Sae ari kitu anu langkung sae mah kanggo akang ngiringan bae, jawab Ramana Den Barnas bari ngarenghap narik napasna. Ngadenge eta kecap teh boh kecap nu jadi bapak, boh kecap napas Sumanang. Neng Sumarni suka bunga. Ayeuna kakara ngarti horeng teh Den Barnas kitu geus nyiapkeun perkawinan tapi henteu ngabejaan meureun. Maksudna ngajebak, ngarah manehna bungaheun sarta bungahna ngadadak. Keur kitu kring kring sorabel aya nu mencet. Atuh gancang Neng Sumarni nangtung terus ka hareup arek mukakeun panto lantaran aya tatamu. Barang bray panto dibuka manehna meuningah ulang lantaran henteu wawuheun. Atuh gancang ku Sumarni eta semah teh ditanya, "Bade ka saha?" Neng Sumarni lentong pisan nanyana teh lantaran manehna teu parusing keur manggih kagumbiraan. "Dupi bumina Juragan Sumali teh ieu Neng," jawab tatamu bari melong ka Neng Sumarni. "Laras ieu aya pikeun saeun naon?" Neng Sumarni bari melong siga nu heran. "Bapa teh lebe margi kamari kasumpingan ku Den Barnas karo rompok. Anu maksudna mah bade pinton. Yen anjeunna dina tanggal 17 teh bade nikah cenah. Tapi anjeunna kumargi aya kapentingan anu memerlukeun waktos. Saurna teh bade naros pi istrieun. Bade naros pi istrieunna mah sareng naroskeun pi walieunna nyaeta ka dieu bae. Margi jenengan pi istrieunna Neng Sumarni. Ari Ramana Neng Sumarni Juragan Sumali. Leres kitu Neng." Palebe bari neuteup. "Oh, Bapak lebe ieu teh. Saena mah kalebet bae atuh Bapak. Margi leres di dieu teh rorompokna Juragan Sumali. Pun Bapak anjeunna teh mangga atuh kalebet," jawab Neng Sumarni meuni bunga ngang bunga aya lebe datang teh. Suk Bapa lebe kajaro terus nuturkeun Sumarni barang tepi ka Ramana. Pok Neng Sumarni unjukan raraina mani marah mai. "Apa ieu tamu teh Bapa lebe?" Neng Sumarni bari nunjuk ka tatamu serta gek manehna diuk. "Oh, Pak lebe mangga calik Pak," Juragan Sumali bari nunjuk kana kursi atuh gek Pak lebe calik sanggeus anjeun asa salaman mah. "Bade aya naon Pak lebe teh?" Juragan Sumali naros deui bari melong ka tamuna. "Pieu Juragan, kitu oge manawi telepat sareng kalarasan cocog. Bapa teh kasumpingan ku Den Barnas anu maksudna mah saolah-olah pinton anjeunna teh tapi henteu sareng pi istrieunana. Kumargi Ramana teh acan sumping cenah. Atuh kalawan pamundut Den Barnas Bapa teh ayeuna ngahaja bae ka dieu." "Laras palebe malah abdi teh nemedong kapisan tah kesangge teh acan tuus. Seleresna kitu tah anu dongkap ka ditu teh Den Barnas piminantueun." "Nya ieu tah Ramana Den Barnas teh ari Neng Sumarni pun anak nya ieu pisan," jawab Juragan Sumali bari derak-dek nyaritakeun maksudna yen tanggal 17 teh hayang ngawinkeunana. Sanggeus palebe mariksa anu taliti kakara terus amitan atuh gancang ku Juragan Sumali di ongkosan sarta ngahaturkeun nuhun sanggeus palebe teu aya deura Juragan Sumali teh nyieun persiapanana. Sangkan dina waktuna teh beres daya kuciwana Den Barnas teu dipikiran sanajan harita eueuh dianggapna aya bae da ceuk rasa hatena teh ieu kahayang manehna. Waktu teh henteu karasa nyerelek teu kanyahoan malah jol geus tepi bae kana tanggal 17.
atuh di bumi Sumali anu harita mani agreng lantaran rek pesta tea nikahkeun putra anjeuna menangkeun ka Raden Barnas putra Juragan Sumanang. Atuh mani guyur ibur ondangan pada sarumping tapi pribumi hareudang lantaran waktu harita Den Barnas teh aya bae timangkukna diantosan sugan isuk tapi ngampleng henteu datang. Atuh Juragan Sumanang ngadak-ngadak jadi udur serta Juragan Sumali harita teh tegarna lantaran geus waktuna Den Barnas teh aya datang. Atuh anjeunna teraos sawengi jeput teu mondok gaweana teh kuyar kieu komo deui sanggeus subuh Den Barnas masih can datang. Juragan Sumali bendu ngan anjeunna henteu kedal. Malah mah Neng Sumarni ge saputing jeput teu sare gaweana rembay cimata mikiran diri Den Barnas. Naon sababna bet ngiles henteu kaharti ku akal. Atuh manehna teu biji lengre maneh jero kamar. Malah dihias ge embung tetep hayangeun sorangan sirikna teu ngerem maneh. Gawena Neng Sumarni cerik ngan sorana teu ngajerit damereun era ku batur tungtungna teh uyup ayap neangan barang anu seukeut tibatan sareng wiwirang kajenting paeh bae kitu ceuk pikiranana bari haben kakaratak. Ari gorehel teh surat atuh manehna ngaranjug serta surat teh dibuka harita keneh dibaca anu unina teh kieu. Kahatur Neng Sumarni di bumi sareng hormat nani ieu anu midamel surat teh Akang pun dadang pang Akang wani nyieun kalakuan kieu tayalian lantaran asa karebut kabogoh anu hartina Akang geus dikerja bodoh ku nani padahal sanajan nani menangkeun Den Barnas oge lain ku jalan anu wajar tapi ku jalan tipu muslihat. Ayeuna Akang ngabejaan lamun nani hayang wirang tungguan bae Den Barnas anu moal datang-datang sabab ieu kajadian teh lain pokalna Den Barnas tapi pokal Akang. Ingat rani Akang anu kalebe teh serta Akang anu nalagram ka Makassar oge Akang keneh anu nitah Den Barnas ka dieu. Jadi ayeuna mah urang balikeun deui bae ka asalna nani asal urang duaan ayeuna mah urang duaan deui bae pek mengpeung aya waktu terus terang ka Juragan Sumali yen anu nyieun laku kieu teh urang duaan tina bakat ngingku silih pikat cinta kitu serta ari rek terang-terangan teu wani kapaksa ku jalan kieu. Ceuk rasa Akang Juragan Sumali moal naon margi tibatan manggih wiwirang panganten eueuh mah tangtu sanajan kumaha oge nya tujuan maksud urang pek geura terangkeun Sumarni karama anjeun jalan carita anana mah kumaha nani bae. Piraku nipu Den Barnas bisa ari ayeuna teu bisa. Hormat Akang nu ngadoakeun Raden Dadang. Barang tamat maca surat hulang Sumarni ngahulang manehna teu puguh rasa hatena beuki teu geunah tungtungna aya pikiran arek badami jeung kolot sarta harita keneh ge terus nyusutan cipanon. Bari bray mukakeun panto terus nyaur karamana. Apa ka dieu Pak? Ceuk Neng Sumarni bari ngagupayan karamana atuh terus ramana teh harita keneh nyamperkeun. Aya naon nani? Saur ramana semu sedih lantaran ningali anak siga anu runtik pisan jeung panon mani carindul. Apa abdi teh gaduh dosa ka apa? Bade ngahampura upami abdi terang-terangan. Neng Sumarni bari netep. Pek terangkeun anaking dosa naon anu dilakukan ku hidap teh. Tangtu kolot mah ngahampura kanu jadi anakna. Ceuk babasan teh mah burung palung bodoh gelo oge anak sorangan. Apa kieu dosa abdi teh sayaktosna boh apa boh Juragan Sumanang oge kapungkur teh ditipu ku abdi janten teu laras maksad tundangan anak Den Barnas teh jalaran eta mah siasat abdi ngabobodo ka apa serta apa kapaksa ngabobodo ka Juragan Sumanang. Ari buktosna sanggeus abdi tundangan Den Barnas teh teu daekeun ka abdi. Dahari tamah daek soteh bane bae kapaksa ngajagi wiwirangna apa sareng ramana. Tah ku jalaran diengkengke mah abdi kasienan. Atuh gancang bae nyieun kalakuan anu ngabobodo ka kolot deui. Nya ku kajadian kieu. Apa
abdi tos ngabobodo kasadayana. Sayatosna kajentenan kieu teh perbuatan abdi sareng Den Dadang anu ngaturna abdi sorangan. Apa abdi teh cinta ka Den Dadang tibatan ka Den Barnas mah da kapungkur mah kapaksa bae daek tundangan soteh lantaran ngewa karani kabogohna Den Barnas teh. Ayeuna mah punah kanyeri abdi kurani teh apa lantaran kutundangan anak abdi sareng Den Barnas dilebetkeun kana koran teh kurani kabaca atuh tangtos bae anjeunna pisah sareng Den Barnas. Tah Den Barnas teh bendu ka abdi sarta anjeunna ngaleos bari ngancam ka abdi sangkan abdi nu ngabedokeun ka manehna lantaran anggapan manehna abdi nu nyieun janten abdi anu kedah ngabatalkeunana. Atuh kanggo kitu teh enggal bae abdi bade nikah kalawan ku jalan kieu sarta bade dilebetkeun kana koran. Atuh tangtos Den Barnas ngarasa puas, abdi oge ngaraos puas mung sepuh sareng Rani nu janten korban. Hapunten apa sareng abdi ayeuna mah kedah dirapalan teh sareng Den Dadang ceuk Ning Sumarni bari neuteup. Bo da Sumarni kakolot teh geus nganggap si kuplik bae geus mentong ceurik balilihan pek gara gumbira kadinya tanggung beres ku apa dibereskeun da puguh beak waktuna keur babadamian mah jawab Brahmana bari terus neangan Den Dadang da puguh geus aya di dinya atuh tinggal manggil bae sarta harita keneh terus dihiasan ari Juragan Sumali terus badami sareng Juragan Sumanang. Duka badami naon ngan kaputusanna mah Juragan Sumanang oge henteu nanaon. Atuh dina waktu perungna Den Dadang nu dirapalan sarta teka ciri ganti kalah bekir rame bae. Ari tukang potret siap pikeun motretan panganten atuh waktu harita teh kaayaan jadi rame anu hajat siga puas panganten teh riuk-riuk nu matak taya sangkaan yen panganten lalakina harita geus diganti tingawitan perungna hajat tepi ka beresna pesta teu aya naon-naon. Horeng teh waktu harita lain ngan Den Dadang bae anu ngarasa bungah teh malah Juragan Suryaman sareng saderek anjeunna nuju dirangsang ka bungah lantaran nyirani jag-jag sarta kawidian mulih najan masih acan sehat kalawan kudu berobat tilu dinten sakali mah. Tini enggal atuh bilih kasiangan teuing apan bade ngiring ka apa ngabantun Birani. Hayu atuh ceuk Juragan Winangsih ka alona. Mangga bibi ke antos sakedap, jawab Tini sarta telela keluar bari seuri semu bunga terus nyamperkeun ka Ramana. Tah meuni geuli sareng marah mai Tini mah atoh merenya Tini ceuk Ramana bari netep ka putrana anu ditungtun ku saderekna. Tangtos bae atoh mah apa jalalan Bilani sanaos masih udur tiasa dibantun ka dieu sarta tiasa dilandongan di dieu. Nah apa oge mani gagah kitu. Nah apa Tini bari nunjuk kana angkuhan Ramana anu mentereng. Apa oge sami sareng Tini. Lamun bunga hate kudu bersih, kudu sesengitan, eta tandana nu sugema. Margi anu belewuk sareng kulehe mah sanes nandakeun nu bunga Tini, tapi nandakeun nu sedih. Sedang urang ayeuna teh nuju bunga lain. Bunga ku rada sehatna Rani, bunga ku diwidianana Rani dirawat di dieu, jawab Ramana rada bareureum era ku anak. Ali ieu lalompok di bebenah sareng aya raramean teh bade naon apa? Ceuk Tini bari ngareret ka jalma-jalma anu keur ngatur-ngatur eta imah di bebenah di dangdanan dipapaes ku taret ku kertas sarta aya kursi sewaan segala rupa. Tini tandana urang bunga teh panta-panta jeung rupa-rupa. Ayeuna urang keur bunga ku salametna Rani tina kacilakaanana atuh urang salametkeun ku urang teh. Bari dihibur ku rupa-rupa tatabehan anu saluyu jeung adat serta kabudayaan urang anu cocok jeung bangsa urang. Sanes apa teh bade nikah ka Bilani, ari waktosna nikah moal ramean di dieu teh, ceuk Tini make los-los kana kawin sagala rupa. Eta mah beda deui Tini.
cek apa oge panta apan nyambut aya nama kusakieu tapi nyambut kawin apa mah leuwih ti kieu tatanggapanana sareng ondanganana oge. Hayu tini bisi kaporotan keun di imah mah aya nu ngurus da ku apa geus dipasrahkeun kanu benang dipercaya sarta katuangan geus dipasrahkeun ka restoran. Hayu cek Ramana bari terus keluar sarta sup kana mobil anu harita ngajugrog. Sanggeus di jararo mobil geleser mobil teh maju ari leos eta mobil jol aya jajaka datang nyampurkeun ka eta gedong sarta muru nu pakepuk keur meresan kursi meja. Waktosna kabujang see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.